Wa syartu hadhil khamsati sareng ari syaratna ieu anu 5 eta ayasma'a yen meredenge si jalma nafsahu kana dirina si jalma idza lam yakun di mana-mana teu bukti si jalma asomma eta anu torek wala mani'a sareng teu aya anu nyegah rihun angin waladtun sareng recok wanahwuhuma sareng umpamana itu rih jeung lagtun wa illa jeung lamun henteu itu idza lam yakun ropa'a tah narikeun si jalma bihaitsu lauzala kalawan sakira-kira lamun leungit naon as-somamu torekna wal mani'u sareng anu nyegah lisam la sami'a tah yakin nguping si jalma wa alayan kuso sareng yen teu meunang ngurangan si jalma syai'an kana hiji perkara oge min tasydidatiha anu tetep tina pirang-pirang tasydidna itu nu kabeh wa hurufiha sareng pirang-pirang hurufna itu nu kabeh wa ayyukhrija sareng yen ngaluarkeun si jalma ha kana itu huruf min makharijiha tina pirang-pirang tempat kaluarna itu huruf wa alla yughayyira sareng yen ulah ngarobah si jalma syai'an kana hiji perkara min harokatiha anu tetep tina pirang-pirang usikanana itu hadhil khamsah lain sanes usikan tina pirang-pirang harkatna itu hadhil khamsah taghyiron kalawan ngabarobahkeun ya betulu anu mantak ngabatalkeun itu taghyir maknaha kana maknana itu hadhil khamsah wa la yazida sareng yen ulah nambahan si jalma fiha dina itu hadhil khamsah harfan kana hiji huruf yubtilu anu mantak atanapi ya betulu anu mantak batal bihi kusabab itu yazid atanapi kusabab itu nambahan maknaha kana maknana itu hadhil khamsah wa aywaliya sareng yen tuluy-tuluy si jalma bayna kalimatiha di antara pirang-pirang kalimahna itu hadhil khamsah wa ayyurattiba sareng yen nartibkeun si jalma ha kana itu hadhil khamsah ala nazmiha natepan kana runtuyanana itu hadhil khamsah al ma'rufi anu dikanyahokeun asalitu ari nu katiluna eta al fi'liyatu bangsa pagawean wahia sareng ari itu fi'liyah eta salasata asyara ayat 13 al qiyamu tegasna kahiji nangtung war ruku'u sareng kaduana ruku wa tuma'ninatuhu sareng katiluna tuma'ninahna itu ruku wal i'tidalu sareng kaopatna i'tidal wa tuma'ninatuhu sareng tuma'ninahna itu i'tidal wasujudu sareng wasujudul awwalu sareng sujud anu kahiji wa tuma'ninatuhu sareng tuma'ninahna itu sujud awal wal julusu sareng diuk ba'dahu dina sab'adana itu sujud awal wa tuma'ninatuhu sareng tuma'ninahna itu julus ba'da wasujudu sani sareng sujud anu kadua wa tuma'ninatuhu sareng tuma'ninahna itu sujud disani wa wahidun sareng anu hiji ba'da akhiri raqatin dina sabada tungtung rakaat maksad wa wahidun dieu teh rukun anu sahiji wa huwa sareng ari itu wahid eta al julusul akhir diuk tasyahud akhir wa wahidun
sareng ari anu hiji yansya'u eta timbul itu wahid min fi'li hadhil arkani tina pagawean ieu pirang-pirang rukun fi maudhi'iha dina tempatna ieu hadhil arkan wa huwa sareng ari itu wahid eta atartibu tartib wa syurutul arkanil fi'liyati sareng ari pirang-pirang syarat pirang-pirang rukun anu bangsa pagawean sihhatuma eta sahna rukun qablaha anu tetep dina samemehna itu fi'liyah minal arkani nyatana tina pirang-pirang rukun wa alla yaksida sareng yen ulah ngamaksud si jalma biha ku itu fi'liyah ghairaha kana liyantina itu fi'liyah wa amma mubtilatus sholati jeung anapun ari pirang-pirang perkara anu mantak ngabatalkeun kana salat fa itsna asyara maka eta aya 12 al awwalu ari anu kahijina eta faqdu syartin eueuhna hiji syarat min syurutiha anu tetep tina pirang-pirang syaratna itu salat al isnai asyara anu 12 amdan bari nangahaja walau biikrohin jeung sanajan eta tetep kalawan dipaksa au syahwan atawa eta kalawan poho au jahlan atawa eta kalawan bodoh asani ari nu kaduana eta faqdu ruknin teu aya hiji rukun min arkaniha anu tetep tina pirang-pirang rukunna itu salat atis ata asyara anu 18 amdan bari nangahaja fa in kana maka lamun bukti si jalma sahwan eta anu poho ata tah ngadatangkeun si jalma bihi kana itu rukun idza dzukira di mana-mana atanapi ida dzakaro di mana-mana ingat si jalma hu kana itu rukun wala yusabu jeung teu diitung naon ma rukun fa'ala anu migawe itu si jalma hu kana itu emma ba'dal matruki dina sabada rukun anu ditinggalkeun hatta ya'tiya sehingga yen ngadatangkeun si jalma bihi kana itu matruk